Ye, kalah kaki itu sih mah. Hayu buru, gerak siap-siap. Kemana gitu bos? Outfit kia tengah pentingnya dek kemana dia tuh toto. Lemah mungkin ngajodang matang kurak sih teh. Oh, sugante libur sih teh bos. Dak, pada malam takbiran. Naon libur? Oh liburan orang macan nepi kali gebugan mah. Justru iya teh kesempatan emas jang orang to. Ketika orang-orang pada mulik, orang jadi genah ngaparming tanpa hari wang boga iman nyaring. Sugan nepi ka suwu. Nah bisa gitu bos? Pan marulik tang kurak sih teh. Si mulik tuh. Ente bos, mudik teh naon? Ye, nari si acan pernah mudik itu toto. Beren pernah kerek sekali mah balik ke kolot mana pas lebaran? Panta paling mah kolot nage bos anak buangan. Ketang poho dia aing. Hampur atunya. Nya tuh. Ieu burukeun urang ini. Siap bos. Tinggalian tinggalin. Nu boga iman lagi da aya satpam nama. Toto ari sia kenal ngajedokan apa lampu. Kadieu bisi katingalieun. Hah? Naon bos? Mulur ka belah dieu ulah napeun lampu. Hah? Kumaha? Eta ceuli. Kadieu toto ulah napeun lampu. Ulah napeun lampu. Woi, alah. Naraon sia di dari ieu? Henteu aya. Buka topengna. Ulah tuh menang sok itu. Engalkeun bisi ditalapung hulu. Nyeri atuh. Entos bos buka daripada di telapung. Ulah.